maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema datang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana Ki Ayasnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia wa atii'ullah wa atii'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atii'ullah wa atii'ur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya fa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul mungkin Rasul mati kasangkut paut deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya Rasul mati aya naon-naon teu aya gantar kakaitan teu aya hubungan nyana mah ngan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu sahabatna geus teu aya sampaikeun ku tabi'in geus teu aya disampaikeun ku asbat tabi'in tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh di Pandeglang loba keneh di Serang Pandeglang di Serang loba keneh saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintahna pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu sehingga nyana teh ngajual ayat kumaha ngajual ayat teh
Dinazohir nama ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo moal teurak kajen kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu tek ceuli datang ka teurak we moal teurak naon sababna lantaran ojol tamah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul mal beres nu mantak lantaran ojol deulekeun geus maotna deulekeun cek Imam Ghazali deulekeun geus maotna be trek be kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat kadinya ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh apakah teu akrab kunaon bung jarah pan nya baheula dakwah adu dakwah lagi dibayar ieu gua ojol namanya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nya tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing nasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna itu maksudnya angan kos gitu cek pemuda teh Masya Allah kerayanya nama orang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang itu maksud ojol teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deulekeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek be eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek jaritakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah kadinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya yen pondok menta, yen majelis menta, ojol katanya kos gitu ngaran. Mal beres. Yen kudu yen majelis manyanana atuh. Ai masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa. Eta goblok kiai di Singapura kos gitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali. Sampaikan geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampeikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hate nanya teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawah teka jinjing gunya ada satrek berkatna atau loba jasa masalah tetep bae syiar mah
kuarima jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantep ke niat eta sok di naon garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang tipeting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena itu maksud yang dibayar kebenaran diagung-agung aja dibayar dibere itu tak urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mah sedang ka mana ieu oh bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalieur tina taat rasul mah rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubungan naon Kangjeng Rasul mana ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalamatkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon itu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek narurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram berarti ya isuk-isuk datang Assalamualaikum salam naon ya ampura kiai kunaon aduh doakan kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate aing kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya deres kos gitu deres nu kieu Waalaikumsalam ceurik bae oh nya bikang di mana di mana udah deket ya dari dinya aya naon
Aduh, cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit. Ja. Iya. Aduh, boga salah kita henteu si budak. Mun teu onam. Artina itu depan Masya Allah. Gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae aja imang nginjem duit bae jangan bayar kreditan. Innalillahi wa inna ilaihi. Kudu kumaha tah atuh teh kumaha? Nyampaikeun anak, nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti. Mahal teh. Anu ngagulak-gilekeun mah, anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai, lain wali, lain Kangjeng Rasul. Nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu we ayeuna mah fa kaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yakuluna malal maisir. Aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya na maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah
Nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat. Nomor kedua summa taqau wa amanu. Nomor katilu summa taqau wa ahsanu. Ayat 3 ittaqauna. Loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina. Ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame. Ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantak aya iman, aya Islam, aya ihsan. Aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge ayat 3 ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge ieu aya ihsan, terakhir mah ihsan, hakikat ye summa taqau wasanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau bi nafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigairihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit ge sieun nya mah. Waalaikumsalam. Ti mana ye? Ti atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ngan teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente suara duit lah. Barang dibuka teh 1 juta. Lah leutik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atut. Daek. 1 juta mambung. Pan aya 5 daek. Kagok ka neraka. Aduh. Neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP. Maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ini umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji. Mereka dua summat taqaw amanu. Dua. Mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah. 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh. Hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman tarekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang dirina teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa henteu naik kareta.
pisan teh naik kapal atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah. Campur jeung naon? Wayah ngaji-ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu. HP bae meuli nu anyar deui. Oh, budak. 3G HP na geus. Mending mun ngarakene aki-aki geus bau kuburan. Mamawa HP keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti, ya Allah nu aku. Ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya apaan? Waduh bahaya ieu cenah kieu. Ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep ki ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Nah, lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua. Teuneun HP-na, HP. Selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari Kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku terpisah denganmu. Tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mau moal si HP besi aing hayang deui. Setengah hate teh jelema teh. Setengah hate kudu nalan, pican, plus. Meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah, eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu. Lamun aya jelema nikmat ibadah, ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rasiah bae hese nyaritakeunana. Ngan bedang ke sinarna. Boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bege sakitu hese. Aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing. Geus aing mah moal. Ku ari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae tiba heula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus. Aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Tidak bisa pepegatan. Ndek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadaanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heula man. Lah cenah disebut ortodok, geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah, pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqwa wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik bae dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah neundeun tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui. Mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati.
sia ngarora keneh mah kitu. Ku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim-maharim dilaksanakeun. Ku hari mah geus menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu henteu. Henteu mah rada gede, endek gede dek leutik henteu bae kula. Nu lumayan jeung nambahan meuli apaan sa. Henteu, aing ka jeung teu make apaan sa naik angkot aing. Geus henteu bae, cek aing henteu bawa, bawa ka ditu. Sugan hayang ditambahan teh hayang. Suali atutna kawin jeung aing. Cari kadang sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge. Ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Aya nu lain santri mah teu nyaho hukum. Aya jang kiai atuh mimba bi komo. Santri mah pan nyaho, ieu duit nu kos kitu teh beres. Peureum manta kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Iya peureum sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae can aya ti ditu. Cenah aing kiai. Ku batur mah aing di ustad. Aya anu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan geja aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat taqau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal ayang ke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tek bae ka ditu. Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmat teh ibadah Allahu akbar. Geus ngeunaheun ibadah. Moal bisa lamun aya hahalang mah Allahu akbar. Kamari 500. Lamun kapanggiri asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui-nya. Hayalanna kos kitu beda. Ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda. Allahu akbar. HP nu eta kekerbek ka. Anu anyar sabaraha duitnya. Buatan Cina sih sabaranya. Cak batur bagus tapi teu rusak. Kajeun lah isuk bae gitu. Moal beres, cak aing moal. Moal, komo aya nu ngahape. Allahu akbar. Ting tong. Saha eta? Iya kan ambudu aya ting tong. Wah iya kan saya urang kitu salat. Tek ceuli datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mantak aya jelema norekat boga HP pabatola tariqatuhu. Batal kajen teh zikir sabala ribu ti peuting boga HP batal cak aing batal. Deuleu persyaratanana. Cenah sakitu wah di tarekat hebat batal. Ieu mah teu saha-teu cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah. Oh, bohong. Dulu syarat daya 40 persyaratan. Masya Allah. Lain haram. Haram ente apa pak? Tipi ente haram. Jatiahna. Jatuh najis teu naon teh makos gitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Teu meunang. Badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah. Ini kabaca ieu mah kabaca. Keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan.
nomor katilu mah geus jadi summat taqaw wa ahsanu sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karasa mentak dipertanyakan jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon ieu lah summat taqaw wa ahsanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain letik-letik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man garegat eta urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulisna bagon nu teu geulisna mah makanya kertoab sih ceritakan gelis andai kata aja sih mapan gitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusia geus gitu kere carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol teh nya teh zaman baheula ieu aja kula mah cenah maca kulu ge ulah maca kulu sa sholawat bae jeung maca sholawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aja nyana dakwah di ditu cok kidamiati ge itu menang babacaan ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hesek jasa jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek nya ge ngunaheun hebat banda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh
jangsanya anak asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing guys kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah jana kula jadi bisa doa anak kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo aya saing kulo deui kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu kanu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid atuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendengnya na beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu babari geus antal doang teh ja urang kaluar getih ja carang ja teurab atuh ja carang kaluar getih carang geus eta bae tah ka mazhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus gitu Hanafi saharita mah acenah salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek teurap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel hi antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu da naon jang nu bodoh nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urang ge hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu ulah ieu keur carita doang teu batal teurap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teh batal balik deui aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ieu takwari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah
Allah, diberi sabar ku Gusti Allah, diberi ihsan ku Gusti Allah, sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah, bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.